karena ieu teh nu sajena geuning ka araya. Menuju Sarebuk, Bu. Menuju belajar online, Bu. Sok anak-anak ayeuna saha anu tiasa ngaos ngan surah anu pondok? Bu, abdi tiasa al-ikhlas. Napi, Bu, Anas, Qul Abdi, Bu, abdi al-Kautsar. Sok baca Al-Kautsar heula. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Sholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Anak-anak hayang terang teu sakedik harti tina surah Al-Kautsar teh. Naon, Bu, naon? Al-Kautsar teh manggupikeun wahangan anu di surga. Al-Kautsar oge ngadipik urang sadayana supados bersyukur. Ayo urang sarerea baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Mana kalau bet? Assalamualaikum. Dedesna teh aya, Pe. Kemana gitu, Umi? Duka. Tadi teh nyarios menuju di Rompok Yati. Sauna Yati bayangkat ke Jogja. Oh, ya tidak rencangan Elis. Ah, tong bahas Neng Elis. Karena hati Umi mah waas ka Dedes. Kunaon gitu? Rindi nyarita. Dedes resep ka si Yayat. Tapi si Yayatna hoyong ka Neng Elis. Rindi, enggak nyandak cai. Muhun mah, yoga pan dibantun, mangga dileut. Daripada mentekedah yang mengalami. Ya. Iya ditampi atunya, Umi. Nuhun. Nanti tuh Umi pada pulang banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanes engke nembe ge ka Rompok. Elis, ning teh amung karompok Neng Yati. Teu Umi, Elis kan lagi sibuk keneh. Beun be atuh pada melan mah ku Umi GHD. Kan Neng Yati tek angkat ka Jogja ke enjing. Ya atuh Umi sambil sadaya. Ih, aku ke Neng Yati nangkat manten. Ya atuh Umi, nu penting mah teh Yati sehat, dibagarian rezekina. Amin ya Allah. Amin. Kumaha lai kamari? Lancar kayak Elis. Lancar atuh pasti lan aneh nu nganter lagi. Aya perubahan teu lai. Nah lai. Ratah jan, tong sedih atuh. Raut wajahna sigana aya bebannya. Kunaon gitu lai? Cicing. Si kalai mah pedah cicing teh, pedah candi kopian. Atuh nyieun kopina. Berangkat. Lai. Allahumma mual merek ujian di luar batas kemampuan urang. Lieur urang gepong. Iya deh, lieur kunaon nih. Pasti si Pen ayeuna ka si Dedes. Si Ganama, si Dedes, respon si kalai. Bener teh lai? Bener gitu lai. Nah, buat urang karek apa? Teuing, tong saujon. Ges. Daripada tegang masalah be akhwat. Mending ngopi. Sejoinan be setenan lain ngopi. Oh, si Riki itu udah nyetok kopi teh. Dua iji. Yang mana opata? Ngopi lai, ngopi. Jadi emang kubu di dapur angkana dua, macet. Kopi. Terus majuin lagi. Ningali tadi Yati angkat, Dedes menjadi hoyong angkat ka kota. Teh Dedes tong sedih atuh. Di kumaha teu sedih kamari wengi Dedes teh ningali Ayayat ka rompokna Elis. Terus kumaha? Sama keluarganya enggak, Beb?
Siska, jangan bikin tambah puyeng deh. Dedes, tadi oge aya apa ka rumah kan? Badai naon pasti cuma yang tendang. Tenang Beb, Elis mana sih? Ereku aku labrak orangna. Bener sih, Dedes mah kitu. Teh CS berat si Elis oge ngabelaan dongkap ka rumahna. Bingung Dedes mah, Dedes hayang melakukan segalana ya. Mau ke kota juga mau apa tuh Beb? Di sini juga banyak kok loker kerja mah. Kamu mah teu paham Beb posisi aku kumaha. Paham. Kayak aku gerak datangan si Elisna. Dilabrak sekalian. Setuju, Beb. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Ulah ieu Dedes mah ikhlas. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Elisna ayah henteu ah. Kami aya sauran sakedapnya bajai priogi. Aya Neng, mangga kelebet. Aya tamu Yayang. Ki atunya ada masalah cai sakedak. Pekedah wa mengalami. Ih, ulah kitu Neng gelis. Lis. Elis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iya namanya Elis teh. Jauh atuh sih sareng teh Dedesna. Punten bade aya priogi naon ka dieu? Elis nungkenya. Ukti mah gak usah gangguin pacar orang lain. Ukti itu gak boleh pacaran. Tahan sis, jangan emosi. Elis mah teu paham maksud maraneh teh naon? Kudu dipahami. Siska cuma minta jauhin Ayaya. Halo Beb, suang pulang. Assalamualaikum. Ya Allah, syabir naon ya teh. Geuningan Elis anu disalahkeunana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sampai ka iraha atuh kieu bae. Geus ulah ngarep-ngarep ting aa lah. Neng teu terang deui, kudu kumaha. Geus nu terang mah teu kudu dikumaha-kumaha. Elis ulah ninggalkeun aa. Neng moal ngati masalah aku mah. Masalah mah diselesaikeun, sanes dingartikeun aa. Neng, aa mah erak kula-kula empah aa. Nah bet Neng tetep bae ka aa. Neng apal, aa pasti teu tiasa. Nah, Elis oge teu tiasa. Tapi Elis oge bingung. Bingung kunaon? Elis ge teu terang. Elis ge asa seueur kasalahan. Tapi Elis yakin aa pasti suatu saat tiasa berubah. Doakeun wae aana, tos enggal leuwih teh anak awal wayah kide di luar. Aa ge enggak uwi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.